bangsa ninirani bade ngadonge anu judulna Sasakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun gunung gede nu aya di Sumedang ngaluarkeun suara pohara tika keureunganana. Sorana maguru dina puncakna kaluar haseup campur lebu anu gulung. Ieu gunung kalas-kalas arek bitu. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara laruaseunana. Kumaha barukarna lamun ieu gunung benar-benar itu. Teka catur saha anu cenah bupati harita. Ngan eta bupati teh pohara taweksana karahayat. Beuki asih sarta bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan ge anjeunna tarantos kuningan. Kumaha tagiweun rahayat anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyelamatkeun rahayatna. Ku pangjung kana karahayat teh anjeunna teras nepi di hiji kamar. Sejak mitos medi hendak pituduh di para dewa. Susuganan ku jalan kitu anjeunna tiasa mangadeg ka yang tunggal. Dipasih pituduh sangkan bisa nyalamatkeun rahayatna. Ku cengung-cengungna nu mangadeg, alhamdulillah maksud Kangjeng Bupati tina kanan. Tina hiji wengi Kangjeng Bupati nyimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki teh anu nganggo-anggoan sing sarua bodas teh pok sasauran ancak pisan. Untuk eyang anu kasih, eyang geus apal kumaha kabingung hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidup bisa lepas tina kahariwangna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dijieun tina emas. Poma hidup ulah dimoretkeun tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasauran kitu eta aki-aki teh geus bae leungit tina impenan Kangjeng Bupati. Satampina eta ilapan enggal bae Kangjeng Bupati kaluar tina kamar. Teras nyanda keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngejujug ka puncak gunung gede, rurusuhan da sieun di manten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksian Kangjeng Bupati angkat ka puncak gunung gede mah teu tegaweunna teu bring bae naleuturkeun. Sadengkina di puncak gunung gede Kangjeng Bupati teu talangke ngan lung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu naleuturkeun tadi teh ngan bati coloho. Da eta keris teh estu kegeget pisan Kangjeng Bupati. Barang eta keris geus dikanakawahkeun, ceuk saharita sora anu pika keheungeuna teh jempek. Lini anu geus dilakarasa harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna timbul kabunga rahayat teh geur surak bakat ku atoh tulis samujud ka Kangjeng Bupati tanda anu heukeun. Tah ti harita pisan eta gunung teh katelah Gunung Tampomas. Anu ayeuna mah robah jadi Gunung Tampomas. Ayeuna mah teu pikasieun, malah ayeuna mah lamun parang poe-poe mah sok dijarujugan nepi ka puncakna. Mung sakitu anu kapihatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.